bukawalian aya guru na aya dik langsung kim ke sakit ngarana dan Kangjeng Nabi Khodir ge siap ngaguruannya na ndek Syekh Hidayatullah atuh siap da Syekh Hidayatullah ge guru na ge Ki Muslim ge bedak kerep langsung ke Syekh Hidayatullah. Syekh Hidayatullah mah di alam itu, di alam barzah. Pandai teh Ki Muslim mah di alam biasa nasut. Atuh pan biasa diburukan aya guruna. Ulah sok aduh ke mana cenah ieu neangan guru piwalieun cek kana ieu. Hayang jasa abdi mah ieu dibeat. Dibeat sih lain beateun tampilingeun sia mah. Guru dah ayah batak almarhum ya bari dahar ngomongkeun guru siapa sok aja mikir-mikir guru torekat cekena kadang-kadang dahar bareng lempang bareng teu nyawaan cenah guru torekat mah tu siana bae siap tante oh gitu ya tuh ieu tuh dahar bareng atuh sagala ngedeng bareng ngaroko bareng betul mah Habib Rozak ja kan eta mah ranteun sarua bae deui tuh hese sote urangna can siap jai ge siap bakal aya guruna ieu teh mah kumaha gitu jauh kabeh ge make guruna datang sorangan tah eta lah kos kitu ulah bingung-bingung kos kitu bangke ge datang al-munada ari nusok disambat diceluk disebut-sebut diratap dina sapanjang zaman berang peting iraha bae jeung pirang-pirang kasanget pirang-pirang kabutuh eta lima setiap saat rataplah sambatlah nu lima urang boga kasanget sambat nu lima urang boga pamaksudan gerokeun sambat nu lima Masya Allah ulah salah nyambat sebab urang salah nyambat baengke anu ngancik di awak urang nuku urang disambat urang lamun jam menyambat jurig ge awak urang kaasupan jurig nyambat jin awak urang kaasupan jin nyambat genderuwo awak urang ke bakalna kasurupan dahar melulu keur ngaji ge dahar ngarokok ngopi eta ngaranna kasambatku genderuwo aduh jadi loba urang ku anu kasambat teh nomor kaiji al-mufradul alamu mufrad alam wa huwal haqqu jalla jalaluh mufrad alam eta al-haqqu jalla jalaluh Allah jadi lamun urang keur boga kasanget sambatlah Allah urang boga pamaksudan sambatlah Allah maksudna mufrad alam teh wa hadza huwal maqsudu bizzat ilah nu dimaksud ku zat ya ingan sakadar bahasana doang mah Allah teh di lisan doang teu dimaksud zat jelema gajen teuing ulah Allah ge ingan diletah doang mah tambah sapira nyebut-nyebut latah ngaran tapi nu dimaksud zat ketika zat mah berarti kumpul sifat di dinya teh jeung zat kabayang ku urang sifat-sifatna lantaran sifat teh moal bisa berdiri sendiri nya nama maqama bil gaya jadi kudu cicing dina hiji perkara zat ngaran ngabahasakeun zat teh ku sebab eueuh deui bahasa bae minjem sakedeuk
sebab lamun ditilik-tilik mangke mun urang ngaji makulat mah kapan aya johar kaditu nanti aya johar pirid aya johar murokab ta ujung-ujungna maka ditu zat kan kos kitu zat ge atuh masih keneh tamah naon ngaranna mungkin ngan neueuh deui bahasa jangan bahasakan ka Gusti nginjem heula zat bae heula. Jadi sifat eta ngancik dina zat sebab teu bisa pisah sifat tina zat. Ta eta teh lamun enggeus ku urang dihartikeun nyulusup ka jero hate kumpulna sifat dina zat bakal kagambar ku mata hate zat Allah. Kumpullah dina af'al jeung sifat dina zat bakal kaharti geura zat Allah. Memehna urang ngaji heula tentang af'al Allah haju sifat Allah bakal kaharti di mana sifat jeung naon gitu ngaranna af'al aya dina asma'na. Di mana-mana urang geus kaharti asma'na eta bakal kaharti zatna. Terus ku urang ditapakuran sanggeus ditapakuran nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Hartina nyagakeun sadaya-daya teh da atuh Allah ieu anu nyieun urang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu ngadamel urang jeung pagawean urang. Urang jeung pagawean urang Allah lah nu nyieun. Geus atuh ayeuna mah hendeuk nganyahokeun Allah mah nganyahokeun diri urang bae. Kaharti diri urang bakal kaharti Allah. Man aropa nafsah aropa robbah jelema anu ngarti ka diri bakal ngarti ka Allah. Urang nyaho ka diri urang atuh nyaho ka Allah. Oh urang teh Allah murtad atuh sia. Nyaho atuh baka diri urang nyaho saha urang teh urang mah aya sabada eueuh bakal nyaho ka Allah. Allah mah ayana teu kapiheulaan ku eueuh sebab Allah mah mukhalafah jeung urang oh kitu. Nyaho ka diri urang bahwa urang mah butuh bakal nyaho ka Allah mukhalafah lil hawadis Allah mah teu butuh. Nyaho ka diri urang bahwa diri urang lemah bakal nyaho ka Allah Allah mah kuat. Nyaho diri urang teh sok nundutan nyaho bahwa urang mah bahwa Allah mah teu nundutan teu sare. Nyaho ka diri urang mah butuh dahar nyaho Allah mah teu dahar teu nginum. Nyaho ka diri urang bahwa urang mah osok butuh ka awewe nyaho Allah mah mukhalafah lil hawadis. Nyaho ka urang bahwa urang teh butuh tempat nyaho Allah mah teu butuheun tempat. Sebab nu butuhan kana tempat mah berarti lemah. Mun Allah butuhan kana tempat berarti Allah lemah. Allah mah teu butuhan kana tempat. Sebab Allah nu nyieun tempat. Terus saya gitu nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Bahwa Allah mah mukhalafah jeung urang. Mukhalafah lil hawadis. Oh, nya. Tok gerak mulai kuari aya urang aya. Eueuh tatadina eueuh. Ayana nangsa nang Allah. Aju kuari urang hirup dihirupan ku Allah yuhi sifat yuhi Allah keur ngancik di urang. Urang kuari ditadbir ku Gusti Allah berarti tadbir Allah aya di urang. Berarti Allah teh al-mudabbir. Nah, nu ngawujudkeun urang teh eueuh ka aya Allah, kuari Allah nu ngahirupkeun urang teh Allah, kuari nu ngurus urang teh Allah, atuh berarti aya sifat-sifat Allah anu nyorot ka diri urang. Nya atuh lamun ditapakuran urang teh ieu aya Allahan. Ayo sia teh asal kos kitu beuh sieun tah. Kayak kumaha aya Allah belah mana Allah tuh sia mah di belah mana pan? Hah? Mulai tah. Di hirup urang teh lang sifat Allah yuhyi wa yumit. La ilaha
ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Urang keur hirup sifat yuhi Allah teh keur aya di urang, tetangga urang nu maot eta teh yumit Allah keur aya di dinya. Nu kaluar teh Allah. Allah teh al-mudabbir. Jadi berarti harokat wasakana ti kapan menang Allah. Atuh deuk laon hese-hese leangan Allah. Teu kudu ka gunung-gunung deuk laon, sia ka mana? Ka leuweung deuk naon? Deuk ibadah. Emang deuk ibadah neangan saha? Neangan Allah. Emang Allah di leuweung? Ieu nya, atuh teu kudu ka leuweung-leuweung di kota loba simbang geuna. Ieu bener oge nya. Wah, nu banteng deuk naon ka gunung-gunung ka leuweung-leuweung di kota. SMP aya, SMA aya. Nu terbuka aya, nu tertutup aya. Pugun deka Allah, aya tage ciptaan Allah, aya Allahan tage di dinya. Sia sasalaman jeung si Mbak berarti sasalaman jeung Allah. Bener oge atuh. Mikung sia. Kumaha teh cenah Kiai? Moal waka bisa karasa sebab tamah lain ilmu omong, eta mah ilmu rasa. Geus eta mah sakadar ngaji wujud kidam bako beres. Haju anu wajibna 20 nu mustahil 20 beres. Di Rasul 4 wajib nu mustahil 4 beres. Tambahan jadi berarti jumlah 50. Wari eta gitu kabagi kada 4 sifat nafsiyah, salabiyah, mani, manawiyah beres. Geus eta kuari bagian daripada kitu akidah nya keyakinan sok ayeuna nauhidkeun ka apal Allah, nauhidkeun kana asma Allah, nauhidkeun kana sifat Allah. Mun geus ka harti eta bakal ka harti zat. Jadi lain ku omong ka harti. Jadi lain ku omong ka rasa. Ke carana kumaha? Allah nu mere eta mah bakalna. Mulayan kuari dek di mana heula sok geura ieu ndek supaya jadi al mufradul alam al maksud bizat. Nah kuari mah tuh mah ke perjalanan kos kitu mah sok jangan ngaji wujud kidam bako mah geus bolak-balik ke kitu keneh aya da kudu kumaha tuh. Nah, ieu mah make perjalanan khusus. Kudu kumaha tuh carana? Hiji supaya di jero hate aya zat Allah rarasaan urang supaya karasa eta piceunna nu lain zat Allah. Naon? Makhluk. Berarti ulah aya di jero hate urang aya makhlukan. Artina ulah aya makhluk teh kumaha? Ulah aya boga rasa di jero hate si A si B aya mangpaat jeung madarat ulah. Si A sok mere berarti aya mangpaat, si B osok nyarekan berarti aya madarat ulah aya kos kituan sebab nu mere mangpaat jeung madarat Allah. Ulah aya makhlukan di jero hate teh hade jeung goreng si anu mah hade si anu mah goreng ulah aya piceunan we makhluk di jero hate. Sebab etalah nu bakal ngahalangan kana usul ilallah. Yes, balai kuari kulantaran titah ngeuweukeun makhluk, urang salila hirup babarengan jeung makhluk, sebab urang teh makhluk sosial, hubungan antara urang jeung urang pasti bae. Lantaran sugih moal disebut sugih mun eueun nu susah sosial ngaranna. Kuat moal disebut kuat lamun eueun nu lemah. Pinter mal disebut pinter mun nu bodoh ku aya sakitu hubungan si pinter jeung si bodoh eta erat hubunganna, si kaya jeung si miskin erat hubunganna, si gagah jeung si lemah erat hubunganna. Nah di dinya lah ngaranna kehidupan sosial anu hubunganna antara urang jeung urang. Moal bisa ngabangun urang sanajan loba duit lamun eueuh tukang bas berarti kan hubunganna sosial takos. Nah kuayana sakitu diuruslah tuh secara praktis negara lah nu ngurusan eta disebut politik. Moal kaluar hirup urang teh ti urusan politik sebab makhluk sosial. Diutar diatur ku ari
urusan najang kebutuhan masyarakat, kebutuhan perekonomian, kebutuhan iya dan ku pemerintah lah, iyalah nek ngabuktikan sosial, disebut lagi sosialisasi, supaya dipilih mere duit sosialisasi. Siamat seripan, jakabere meureun kamari ku Golkar. Kan? Eta sosialisasi karana. Sebab urang makhluk sosial. Itu beres. Kulantaran satungtung urang kitu bae moal usul ilallah diaji wujud kidam bakona moal karasa. Sebab aya nu ngahalangan di jero hate urang teh aya beungeut lurah, di jero hate urang aya beungeut camat, di jero hate urang aya beungeut bupati, di jero hate urang teh aya beungeut bos, di jero hate urang teh aya anak buah. Nah satungtung di jero hate aya kos kituan, urang moal boga rasa terhadap zat Allah. Moal we kajen kumaha ge berani sumpah moal teh moal we geus tah geus. Mandeg bae deus di dinya. Jadi kudu kumaha tuh piceuna. Geus atuh lamun urang hayang miceunnan kos kitu ulah aya hubungan atuh jeung manusia. Ulah aya can bisa mah. Geus urang hirup di politik, di partai politik, urangna hayang wusul ilallah datang ka modar kiamat mal bisa. Mal bisa teh kajen teh ngomong sacablak na sungut kiai asup di partai di dinya hayang wusul ilallah mal bisa. Paling ge wusulna lain ilallah. Gua sia bae teh geus. Moal sebabna hubunganana jeung makhluk. Sedengkeun eta lah nu ngahalangan. Nah ieu dek jadi mufrad alam teh zat Allah nu dimaksud nu dek disambat ku urang supaya aya ngabungkeuleuk di jero hate eueuhkeun makhluk. Acenah moal di partai aya mah dek di organisasi bae NU. Moal bisa. Acenah dek di HTI leuwih parah. Acenah dek di Muhammadiyah komo teh teu usoli. Moal bisa teh mah. Moal ulah aya sebab eta mah aya hubungan antara makhluk. Jatuh ai kos kitu mah meureun sasar. Ji ulah waka nyasarkeun, sia ieu beuki mah los bae organisasi ulah waka nyasarkeun heula besi dibebeskeun hulu sia. Sia mah sia bae heulana. Tuh, kan? Geus beres. Ulah aya di mana? Ulah aya di partai ulah, di organisasi ulah, di berbagai perkumpulan ulah, di pengajian-pengajian ge aya anu sifatna kumpulan haju kaganggu ka urang mah beungeut-beungeut murid atawa beungeut-beungeut guru dan lain sebagainya ulah. Deuk usul ilallah mah tinggalkan. Lumantak Ki Hairun mah boga santri, boga pengajian ditinggalkan dagang tauco nya nama. Dagang tauco, cek murid-murid aku dagang tauco ngeunaan jadi kiai. Seuri bae panjenengan mah. Kulantaran teu kaharti ieu Ki Hairun dagang tauco ditanya, "Mama, kunaon ieu? Atuh ngeunaan magahan ngaji. Kok make jeung dagang tauco?" Jaknya lain di kiai-kiai mah dicari uman leungeutna di mama-mama kabeh ge hayang. Jeung kabeh ge resep bos kitu mah. Ngan eta lah nu bakal gangguan wusul ilallah. Ai kitu mah cek ya dagang tauco sorangan we aya nu meuli heug teu kajen teu maksud teh mah aya nu meulina mah ieu mangan saukur supaya kadeuleuna bae dagang tauco. Tuh kan. Ente mah dagang tauco ge pan beneran dagang. Atuh teu beres apa ka dituna. Engke jadi bos tauco. Tah, ulah ya. Atuh abdi moal ayeuna mah cicing di organisasi teh ai kaganggu mah ulah. Atuh abdi moal ayeuna mah di partai ja eta mah moal usul ilallah ulah. Atuh abdi moal di perkumpulan-perkumpulan segala di masjid dan lain sebagainya ulah deuk usul mah. Ngan abdi mah resep boga HP atuh sarua. Ai HP teh jangan HP saha sia. Jangan HP babaturan, babaturan jelema apa hewan? Hewan ngan aya jelmaan. Atuh eta mah gara-gara hubungan kos kitu mah. Kos kitu ge atuh moal wusul ilallah atuh aya boga HP mah. Geus kiai nu boga HP moal wusul ilallah. Moal we kajen geus sebab hubungan jana make HP. Moal. Entak ku Haji Podoli deuk dipikeun HP-nya na 5 HP-na. Deuk dipikeun lanceknya na teh ngan deuk meuli deui. Wal beres, ulah. Lepas pleng ulah aya. Bocan atuh kiai aya kos kitu mah tuh hese. Nu mah teh hese ge jadi wali kos kitu siapa pepegatan jeung HP bae teu sanggup. Jeung HP bae teu sanggup. Neuk kumaha ka Allah na tuh. Jeung keur salat ge nang ningnong nang ningnong.
si Habib jeung mawa HP-na 2 3 kan Habib blon eta kos itu bantu aduh ini kumaha lu madak ilmu kawalian nama aya ngan dibikeun kasahana sahanu siap cakarak di bejaan sakitu ge goreng jahe nya dumangkak ge sukul hajut torekatan bu torekat naksabandi bu torekat sazili bu torekat qodiria bu torekat dah ieu budak datang ka mana norekat nah aya HP 5 dibawa kabeh ai susur teu bawa teu bawa HP mah nyana puyeng aduh saya mah kalau kemana-mana enggak bawa HP kayaknya aduh susah dah kayaknya enggak sanggup tapi teu mawa siwak pas susur teu ngomong kitu tolol teu coba tolol periksa coba ge kuari diunggal kantong HP mah aya coba siwak tinggalun cenah kiai itu kan moal diperiksaan pun moal tenang pun moal ieu keur carita doang ieu mah brak mawa ye mawa cek ada siwak ge jualeun geus bener nah hese ilmu kawalian aya guruna aya dek langsung kim ke sakitu ngaranna dan Kangjeng Nabi Khodir ge siap ngaguruannya na ndek Syekh Sarip Hidayatullah atuh siap da Syekh Sarip Hidayatullah ge guru na ge imah Ki Muslim ge bedak kerep langsung ti Syekh Sarip Hidayatullah Syekh Sarip Hidayatullah mah di alam itu di alam barzah pandai teh Ki Muslim mah di alam biasa nasut atuh pan biasa diburukan aya guruna ulah sok aduh kemana cenah ieu neangan guru piwalieun cek kana ieu hayang jasa abdi mah ieu di beat sih lain beateun tampilingeun sia mah guruna aya batak almarhum bari dahar ngomongkeun guru siapa sok aja mikir-mikir guru torekat cek kene kadang-kadang dahar bareng lempang bareng teu nyawaan cara guru torekat mah tu siana bae siap tante oh gitu ya tuh ieu tuh dahar bareng atuh sagala ngedeng bareng ngaroko bareng betul mah Habib Rozak ja kan eta mah ranteun sarua bae deui tuh hese sote urangna can siap jai ge siap bakal aya guruna gitu mah kumaha gitu jauh kabeh ge make guruna datang sorangan tah eta lah kos kitu ulah bingung kos kitu bangke ge datang kecuali hayang sakadar zikir oh masalah ya yang sakadar zikir ngan ulah sok aju mengatasnamakan torekat isin atas nama torekat teh HP buat 3 jaringan ulah aya jaringan hiji bede ka Allah mantak zikirna ge la maqsuda fil wujudi illal diganti kurang nu dimaksud dina ayana kecuali Allah nu aya naon we teu dimaksud hiji we Allah geus untuk ngarealisasikeun eta ulah ayana naon di jero hate kuari nomor hiji makhluk geus bisa naon di jero hate teh mulai ketika makhluk geus eueuh di jero hate geus mulai aya teh Gusti Allah karasa ku urang hese ngomongkeunana ngan hese ngomongkeunana nyanana ge geus boga rasa aya bener terasa aya pangeran teh bakal ngomong gitu terasa aya bimbingan ti Gusti Allah bakal ngomong gitu nyana karasa ngan hese ngomongkeunana cek nyana ketika makhluk di jero hate eta eusina teh Allah plek lamun memang urangna maksud ka Allah lamun makhluk teu maksud ka Allah anu datang ka di jurig aya di jero hate jurig bakalna sebab teu maksud ka Allah ieu mah kan dikondisikeun deuk ka Allah ulah aya makhlukan di jero hate urang Allah nu datang ka urang plek jadi ayana rasa Gusti Allah di jero hate urang kumaha lolongkrang nu aya di urangna lolongkrang makhlukna 50% rasa aya Allahna 50% lolongkrangna 60% eueuh makhluk atuh 60% aya na rasa Gusti Allah di jero hate urang 100% eueuh makhlukan 100% aya na rasa Gusti Allah di jero hate eta kan rasa kumaha eta rasa sifatna kakarak ge encan zat sebab kakarak makhluk artina rasa sifat teh kumaha rasa neulekeun Allah ka abdi rasa nyaho Allah ka abdi
kama mana asa dikanyahokeun bae mantak cak Allah dek lempang ka mana aja aing nyaho sia hese-hese amat ya aing mah nyaho atuh dek riwa amat ka leuweung ka gudang dek ka gunung ka mana aja aing mah nyaho neulekeun sia riwa amat tau geus we di dieu ibadah mah mulai rasa sifat deuleu Allah teh aya encan zat sebab kalau longkrangna kakarak eta doang kuari geus murai rada ngeunaheun duh ya asa dikanyahokeun bae ku Allah leumpang asa dikanyahokeun ku Allah diuk asa dikanyahokeun ku Allah eta rasa dinu lomba asa dideleukeun asa dikanyahokeun bae ku Allah asa dikanyahokeun terus bae urang sorangan asa dikanyahokeun ku Allah moal aya sieun geus datang ka dinya ge ketika aya anu kekertekan kretek-kretek aing teh dikanyahokeun ku anu kekertekan eta ge kanyahoan ku Allah andai kata eta jurig menghadap ka aing atuh Allah nyahoan sadegeun aing keur babarengan jeung Allah lawan Gusti Allah masih kan ngomong mah kitu coba ge penting ayo sia lain mantak lain ngomong rasa lamun ku rasa bawa berani nang tangan ge ka jurig ge aya naon bae je sia makhluk Allah aing makhluk Allah aing keur babarengan jeung Allah sia makan kitu naon anu ngaganggu lawan ku sia Gusti Allah gerak sia ge gerak Allah sakumaha maha gerak aing eueuh nu kaluar ti Allah awas sia panaseun jana ge ampun jana ampun ngaguling ka urang Malsieun sebab naon ilmu Allah karasa di urang artinya ilmu Allah kanyahoan bae terus bae urang teh dapakuran ilmu eta kakarak hiji doang terus napakuran mulai seakan-akan urang teh kuku cuprakan di ilmu Allah datang ka tuur datang ka beteung datang ka bujal datang ka dada urang seakan-akan keur ngojay di ilmu Allah naik wari datang ka beuheung mun cara ngojay di laut ilmu Allah kabeh ge ieu datang ka ceulik lep urang tilelep di ilmu Allah bakal kanyahoan hate jelema je pan urang teh keur tilelep di ilmu Allah urangna teh asa kanyahoan bae ku Allah bentak kieu Allah nyahoan dege urang Allah nyahoan ieu urang menghisap udara kanyahoan ku Gusti Allah ngomong kanyahoan ku leumpang dan lain sebagainya ieu min warai disatukangan kulit jilid teh aya daging kanyahoan ku Allah min warail kitu daging laham aya azm aya tulang kajahoan ku Gusti Allah min warail azm di dinya teh aya kajahoan ku Gusti Allah kabeh nu aya di awak urang ti kulit jeroan deui jero deui kajahoan ku Allah eta kan geus mulai ka jero tah kanyahoan ku Allah geus bae kanyahoan ku urang teh keur kucuprakan ngojay di ilmu Allah encan datang kadat karak sifat ieu datang kana al mufradul alam angel ye geus kanyahoan bae ku Allah tak kas didinya ge urang didinya lantaran geus eueuh makhluk kan di jero hate teh urang keur tilelep di ilmu Allah kanyahoan bae urang teh asa kanyahoan bae ku Gusti Allah isin bakalna mazhar wa mabaton di nu lahir di nu samar urang teh isin bae ka Gusti Allah bakal dibuka ke rijab blak kanyahoan oh Habib Rozak kurang rokok aduh kanyahoan tuh terus kan teu meunang ngomong teu meunang eta geus izin ka Allah kan ngan diberenya ngan izin ka Allah ngan kagambar we hate-hate jelema teh kagambarna teh eta mah lain utang hitungan tetapi eta mah min jumlatil kasaf geus tah mah hese sebab urangna keur kokucuprakan tilelep di ilmu Allah eueuh makhlukan di nu aya Allah ieu kakarak datang ka sifat ilmuna al alim Allah teh aliman nyaho sedengkeun nyahona Allah mah atuh kana sakabeh muaon bae nu teu kanyahoan ku Gusti Allah urangna keur tilelep di ilmu Allah kateropong tek sesuai jeung keyakinan jana jeung diberena ku Gusti Allah aya anu nyaho datang ka Lauhil Mahfuz datang ka terus eta kumaha Allah merena bae jeung merena teh kumaha Gusti Allah saat mana Allah mere geus eta bae nyana bae jeung Gusti Allah tah pepegatan jeung HP teh kos kitu satungtung boga HP moal bisa sebab kurang bakal nenget-nengetkeun nomor SMS jadi kaganggu Allah na
Asmaul Husna poho tapi SMS orang Lampung teu. Jadi nu aya di jero benak hati orang SMS. Kaganggu ku SMS. Aya deui kenalan, aya 2 SMS. HP nu eta dirahasiakeun di pamajikan. Tidak boleh istri tahu tentang HP ini. Ketika orang dek sholat Jumat, HP tinggalin di imah pas dek takbir Jumat. Daripada takbir Jumat mendingan eureun nyokot HP ka imah sebab beusi kanyahoan kuno kolot. Blon teh coba eta. Hah? Batur takbir Allahu Akbar cenah ka imah. Kunaon nyokot HP aing. Atuh tinggalin kajeun aing mending tinggalin Jumat daripada HP ieu kanyahoan kuno kolot. Bratayuda ujanana. Tolol teh coba eta. Di dunia embung bratayuda, di akhirat dilelepkeun. HP eta HP jaringan jeung manusia mah kitu bae kaganggu urang jaringan jeung manusia tuh nomor kedua dunia ulah aya sapedahan di jero hati ulah aya motor mioan di jero hati eueuh cenah mio mah kieu ge Avanza leuwih gede kaganggu terus we jabatan kendaraan, imah, beca, kareta, kapal, ulah aya di jero. Ai kitu mah beureun kiainya teu meunang urang meureun sugih, cak saha? Ai sugih nang pamere saha? Nang pamere Allah. Ai teu cenah di jero hate ulah aya, ai ulah aya mah lain urusan sugih jeung susahna ulah aya. Ah, mun cenah ai aya teu di hate. Ai si aku mah. Loba jelema sugih. Tetapi di hati ada aya jelema teu bogana naon tapi di hati aya kos siapan bogan teu mobil tapi jor hati aya bae kan oh jatuh jadi lain urusan boga jeung teu boga ja urusan boga mah geus maksum ku Gusti Allah teh geus makusima geus anggeus nu bakal datang ka urang pasti datang baheulana teh ya geus dicatet ku Gusti Allah di alam itu waktu urang di jero beuteung teh eta teh ya geus moal kahalang-halang nu ulah ge pikiran urang hiris terhadap dunia jadi hayang-hayang aya lain nu urang mah moal datang di embung-embung aya nu urang mah atuh ja datang bae teh eta teh ngomong kitu mah geus dina ilmu tauhid ngan ngabuktikeun anu hese eueuhkeun di jero hate tah memeh datang ke al-mufradul alam wa huwal haqqu jalla jalaluhu wa hadza huwal maqsud bidzat ieu teh ya kurang kudu ditapakuran heula muraqabahan heula nah eueuh-eueuhkeun heula awaik gangguan-gangguan nu aya di jero hate supaya plong nu aya di jero hate Allah doang engke urang komunikasi langsung jeung Allah nah iyalah wallahu alam bisawab